sakit sabodor daripada urang menjadi cita paruku. Mending surah seri sunat sendiri babarengan. Yo skateboard sakit sabodor. Suka buka bokon jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Abah. Aya naon mun menilu lompatan kitu? Mumun menang karewas, bah. Leuwas kunaon atuh mumun teh? Mumun tadi bersin. Lagi bersin meni riweuh. Ari abah, ieu mah bersina bareng jeung hitut. Oh, sugan teh leuwas kunaon atuh mun? Tapi bah, teu nanaon kitu lamun bersin bareng jeung hitut. Nya moal naon atuh mun? Berarti eta tandana awak mumun keur di screenshot. Ya Rek kamana naik meni geus gaya. Rek kaonangan atuh Neni. Saha kitu anu hajat? Baturan Inai. Inai jeung saha? Sorangan we Inai mah atuh. Anu hajatan mah atuh kuduna oge jeung pendamping. Pendamping saha atuh Neni? Ya kabogoh atuh Nai. Apa Neni ki apa sorangan ini macan boga kabogoh. Neangan atuh Nai. Keneangan cuman mana? Tah lamun geus boga kabogoh kudu buru-buru nikah. Nah, buru-buru nikah. Nikah mah leuwih ibarat buka puasa. Aku mah kitu Neni. Kudu disegerakan. Di mana abahku? Pak John. Tas manggihan babaturan abah baheula. Sarua ojan oge bieu kakarapangi jeung babaturan ojan nu baheula oge. Oh, John. Eta babaturan abah baheula mah euy. Peot nya hidung. Nah, pas bieu panggih awakna bersih jeung bersih. Teu sakumaha abah babaturan ojan mah nu bieu nya. Baheula nama halisna teh kanal jiga hileud bulu. Pas bieu panggih halisna geus jadi kupu-kupu. Ka mana mumun isu kene mun geus dangdan. Moal ka mana, Nay? Atuh moal ka mana mah atuh. Jang naon wayah kieu geus dangdan. Ih, penting ayeuna mah. Penting kumaha? Pan mumun teh ayeuna boga kabogoh, otomatis meureun ngarah kabogoh mumun teh beki bogoh ka mumun. Oh, jadi niatna mumun teh jang nyenangkeun kabogoh. Nya atuh Nay, sugan we kabogoh mumun teh henteu salingkuh. Atuh mun kitu mah mumun kudu bisa ngurus beungeut perawatan siga batur. Tah eta Nay, mumun oge hayang atuh siga batur beungeutna teh glow up. Beungeut mumun mah moal bisa glow up siga batur. Nah make jeung teu bisa Nay. Rek glow up kumaha? Anu urut ngelap bujur dipake deui jang ngelap beungeut. Geus di mana, Bah? Abah teh tas di kota Neni, tas nganter alo daftar TNI. TNI Angkatan Darat, Laut, atau Udara, Bah? Angkatan Laut Neni. Terus kumaha? Katarima teu? Nya eta gagal. Nah, Abah bisa gagal. Pada eta Neni, alo abah teh bisa renang. Sarua atuh ari kitu mah, kamari Neni nganter alo daftar ke TNI. Wah, TNI Angkatan Darat, Laut atau Udara Neni? Angkatan Udara, Bah. Kumaha katarima teu? Tarima, Bah. Wah, hebat bisa katarima kitu. Ya matakna Neni oge aneh. Padahal alo Neni teh teu bisa ngapung. Mun, ini sasono nya? Nyai, mumun oge terus tos lami deui kan teu pendak. Bener mun, disaprak
hari tawe nu basa keluar bareng teh ya. Keluar bareng kumaha, Nay? Maksud teh keluar bareng sekolah SMP. Oh, sugan teh anu harita teh ya. Tapi nya mun dihitung-hitung ya nya mun dihitung-hitung geus 15 tahun urang teh tependak. Nya kurang lebih sakitulah mun. Teka rasanya, Nay. Kumaha mun gawe di Medan teh betah. Ari Nay teh kudu diomongkeun deui eta mah betah pisan pagaweanana ge ngeunaheun. Tahnya komo abi teh gaduh oleh-oleh di Medan ya spesial kanggo Inai. Nih sok segala wae oleh-oleh mumun manuhun atuh. Nya Nay. Tapi ieu teh nya khas Medan Bika Ambon. Masa aneh mun ngaranna Bika Ambon tapi ti Medan. Teu aneh Nay. Pelampung oge gening lain buatan Lampung. Gusti mana bah wayah kieu? Geus di sawah, Ceu. Meni getol abah mah wayah kieu karek balik di sawah. Nya, Ceu. Geus menerkeun kocoran cai, da geuningan anggar, Ceu. Kudu ditungguan, sok aya we nu jahil mengkolkeun eta cai teh. Nya bah bisi kagaringannya sawahna. Ceu, mata kabah. Wayah kieu karek balik di sawah oge. Ari Ece tas di mana? Tas di warung bah. Tas meuli naon, Ceu? Ieu, Ece teh tas meuli cai mineral. Atuh cai mah Ceu naheur we sorangan. Hoream Ece mah lamun naheur teh caina sok bau beusi. Nya atuh bau besi. Da sumur Ece mah tadina urut sawah. Nya matak Ece mah cai mineral sok meuli. Nya atuh da cai bener mah memang si Ceu matak menyehatkan. Matak sehat gitu bah. Nya atuh da cai mineral mah sumberna ti pegunungan. Memangna anu bersumber ti pegunungan nyehatkeun kitu bah. Nya atuh nyehatkeun Ceu. Contohna we ASI sarua jeung air mineral sumberna ti pegunungan. Nay, hari ini enak umur seberapa tahun? Geus atuh balah. Ulah ngomongkeun umur, era. Geus majeunna Nay, jigana boga pamajikan. Nya, bah. Geura neangan atuh pi pamajikanna. Pugu itu rada hese bah euy. Atuh tong neangan hese-hese, Nay. Apaan kudu bisa cocok jeung kriteria anu dipikahayang ku Inai. Emang kriteria Inai kumaha tah? Kieu bah. Geulis. Montok. Bodas jeung bisa neangan duit. Ari geulis montok bodas mah Abah setuju ngan palebah bisa neangan duitna Abah teh setuju, Nay. Nah, pan alus boga pamajikan bisa neangan duit mah. Lain alus, Nay, justru eta bahaya, Nay. Waduh. Nah bahayana kunaon kitu, bah? Sabab lamun kayak urang nyimpen duit di mana wae, kumanehna mah bakal kapanggih. Skateboard, sketsa bodor daripada urang jadi cita paruku. Mending surah sericungan sendiri babarengan. Yo, skateboard, sketsa bodor. Suka buka gogonjak atau mikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Skateboard.